Para wargi Garvis TV sekedap di balik nyakseni acara Sunda Musik Ngajampari. Acara iya dirojong ku Mang, nah, ayo abah rek dibawa ke mana itu? cing, ayo Abah abah terek dipendakeun sareng salah sawios jalmi. Lah mau nyapluk. Nah, emang kunaon gitu? Eta amau. Maung teh lanian anak. Panjat rek di Parabun ka mau. Ku budak naon tah ieu bah nuju jeung ieu. Wargi-wargi sadayana, aduh alhamdulillah Uji Prabu saraba Agus dina program Sunda Musik Ngajampari teh ayeuna alhamdulillahnya bah. Bade nepangan kesehatan. tah gitu, bade nepangan salah sawios aktivis seniman, pejuang pokokna mah. Saabah? Amau. Tuh, mau. Wow, nya penasaran terus kumaha? Iya. Mana amau teh? Lucu serius. Aya Apa soal? wah, eta mah si Sebetulnya. Lain amau. Oh, aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah Uji Prabu. Biasa tepang apa? Kalarasan. Mohon. Amau teh. Iya, Abah. Aya abah mah panjat teh pada abah boga mau. Makasih. Lagi, Bah. Alhamdulillah. Terus bagjanya. Ya, gitu. Bah, jadi memang alhamdulillah among nuju nyase, ieu Mohon. sehat tapi. Alhamdulillah. Woi, selalu Abah. Wargi-wargi sadayana Uji Prabu sareng bagus dina program Sunda Musik Ngajampari dan ayeuna tiasa tepang sareng salah sawios ieu teh tiasa sebatkeun seniman oge. Wow. Praktisi naon? praktisi politik, praktisi seni, praktisi sagala rupi. Alhamdulillah. Aktivis oge, Bah. Tapi beli wargi-wargi teh acan urang guar di tanah ayeuna. Banyak ayeuna bari tarusan ku apa? Pangentan kewe urang ngaguar dina seni we. Gitu. Tapi satu acan eta, Bah. Hayong aya nu uninga cenah. Nah, eta teh nami asli. Mau teh tapi sanes gitu. Kalau resan ge Kang, Ari eta mah da Ari Cekolot baheula mah landian meureunanya. Oh, landian. Gitu landian Ari nami asli mah Asep Bukhari Kurnia. Asep Bukhari Kurnia. Wow. Tahun sabaraha eta kapungur di lanian Maung sareng saha eta teh? Tapi ge geus teu inget datana teh sia. Gitu. Inget datana. Datana. Lamun dina payeulna mah tos ku virus meureunnya. Jeung teuing saha nu ngalanina teh gitu. Jadi memang katelah Maung. Mau. Tapi janten abadi mang ya. Alhamdulillah. Emang Maung tos. Tapi Maung teh abah mah meureun mang Maung teh sebenarnya lain Maung sih. Mohon. Manusia unggulan. Amin. Mudah-mudahan jeung janten manusia unggulan. Janten doa. Manusia unggul dina sagala rupana. Kamu kan Uji Prabu nguping dia teh memang aktivis, kemudian aya anu dia terjun di politik oge, aya dina pendidikan seueur pisan. Dina seni oge. Kapungur deleuman seni naon tah? Abdi teh baheula mah karesep mah seni mah nya titinggal karuhun urang khususna kanu kenca ka sila bela diri. Mohon. Itu tah ku sabab haroream baheula teh kadang kan sok aya anu ngaledeknya kasenian Sunda atau napi kumaha teh tah setikna diajar oge kana seni modern kan. Jadi abdi teh boga alesan, urang mah bisa seni Sunda, oge bisa seni deungeun gitu. Jadi bisa ka itu ka dieu. Tah gitu. Tahun sabaraha eta? Di tahun 2000 upami dina penca masih gan mah ti borojo ge abdi tos shoot head gitu diajar banyak. Kapungur memang Sepuluh kapung resep kanu penca. Ngaran Maung, manusia unggulan.
karek morojo terus bisa jurus Roesan. ya lah Luar rasa biasa. Tapi memang ayeuna dalam dina penca oge tapi dusun nu sanesna. Oh, da Ari Kanggo abdi khususna orang Jawa Barat, khususna orang Sunda. Jadi sok gaduh paribasa teh can jangkep jadi orang Sundana, lamun can bisa penca. Gitu. Ieu jagona. mantong gitu mah situnya Heeh, misalnya sama. bangga Bangga laras. bahwa gening teu sakabeh gengsi nya Hmm. sok sanaos ya masih nonoman lah nya dibanding yang abah jauh kan umur Abah abah mah pantas 120. abah 125 Abi namanya 17 enak. Mohon. Tapi tetap orang biasa nggak memulai seni Sunda. Tah gitu, Bang. Tangtosna tina seni bela dirinya, isiwa pencaksilat, tina cek AAT mah tadi tim memeh borojo nggak bisa. Bener roesan. Pak, kita lajeng ini segmen kedua tapi satacana orang sakeun lah hiburan heula Pak. Arah. Kanggo wari-wari sadayana nu nuju manco Sunda musik. Musik, ngajam paring. Iya, urang sakeun heula. Mangga. Mohon mangga.